Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana wasnabdi tulasi warehan. Di dieu aing aya diantara abdi sayang diantara tema kebersihan. Kebersihan teh neta kebersihan teh sebagian tina iman. Nyata kebersihan teh ngajaga diri dari penyakit. Tah kebersihan teh kudu dipraktekkan ku tempat-tempat hingga di sekolah, rumah sakit, mun di pasar, jeung di pasar. Tah kebersihan teh bisa oge bisa dipraktekkan cara letik we siga buang sampah ke tempatna, terus kayak bersihkan rumah gitu. Mun di agama Islam kebersihan teh siga wudu gitu, kebersihan teh mun di agama Islam. Tah jadi mau segitu lah diantara ti abdi. Mohon maaf bila nggak ada kesalahan. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.